Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah ngajar dok sing halulang menika tempo kiceupna jiga nu ararama ka kuring teh. Coba atuh bareng-bareng Allah yo didoakeun ku kuring moal sia-sia. Mudah-mudahan bapak-bapak nu ngajawab Allah usahana sing dilancarkeun, amin. Ya ibu-ibu nu ngajawab Allah muga-muga salakina sing balalager. Tapi lamun ulang-ulang tengah jawab Allah didoakeun muga-muga salakina sing karawin deui. Arik sia ayeuna mah dah. Balikan barang-barang sing kompak. Siap? Siap. Ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Allah tak kieu mah akibatnya jika gagal fokus teh deh. Mohon maaf lahir dan batin bunda pak, bukannya jelek, jawab Allah, lain gorengnya jawab Allah kang alus si alus. Coba nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul dah sholawat mah dijawab deui ku sholawat, dijawab ku sholawat eta ku sholawat tegenaheun aing mah teh. Coba balikan nih bareng-bareng sing kompak teh kita. Sallallahu alaihi mangga. Oh tenang tenang tenang. Menuju nu kapaksa aing mah. Apunten Umi Bapak segmen belah dia memang Arjuna lain rek ngajak lalagaan bah. Pakten saur urang dia mah lain rek ngajak kurai heureuy tapi ye jisim kuring ngumajak ka sadayana. Nu hadir di patempatan mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Sangkan sadayana mampu khusyuk ketika baca sholawat ka Kangjeng. Muga-muga ku barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah amin. Anu kadua barokah sholawat nu dibacakeun dina ieu mah pala khusus ka sahibul hajat di dieu murang kalihna anu enggal keneh ditikahkeun muga-muga ku Allah nikahna sing aya dina kabarokahan amin. Cita-citana sing laksana. Anu terakhir muga-muga barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing menangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad. Balikan deui bareng-bareng sing kompak siap siap garalak oge nya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadayana salawat syifa Allahumma Allah Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Allah Allah abdani wa shifaiha
washabihi sabalikan deui Allahumma Allah Allah ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa Allah Allah abdani wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala washabihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sadayana Allahumma sholli ala wa ashghili Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang ngomong-ngomong siap ngupingkeun ceramah namung setengah jam siap sajam 2 jam 3 jam nepi ka subuh nya da aing teh wayang golek meureunannya. Tapi alhamdulillah pasanaos bari kieu kayanana dina ieu kesempatan jisim kuring ngaraoskeun bingahan ka giri-giri bingahan wamar wat asuta gunung Himalaya ageng-agengan manah kuring dina peuting ayeuna anu ngajadikeun kabingah pikeun jisim kuring ningali antusiasna urang dieu kana pangaosan sangat luar biasa. Alhamdulillah bahwa ningku luar biasa serentak kompak kabeh ngajawab ketika saya lontarkan satu pertanyaan tanpa musyawarah. Ternyata ibu orang dieu mah sanggup ngadengekeun pangajian ti kuring mulai jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah. Emang serius siap nepi ka subuh? Siap nepi ka subuh? Siap. Mangga ibu jeung bapak di dieu dara riuk nepi ka subuh. Hanya urang marek balik atuh mah. Doakeun we ya Arjunana sing sehat amin. Ya robbal
namun satu acana sim kuring nyuwunkeun dia punten sageng-agengna ieu sim kuring dugi ka ieu patempatan khusus ka sohibul hajat ya ibu bapak hampura dongkap ka dieu pas tabuh 10 kulantaran perjalanan sangat luar biasa macet panitia nelponan wae cek aing teh emang aing teh Batman kitu bisa hiber tapi sok sanaos bari kaayaan kitu sim kuring lain alasan renrek itu lain rek ieu dati bumi mah sadacan duhur Pak alhamdulillah tapi biiznillah biiradatillah aya izin Allah tiasa silaturahim ka urang dieu alhamdulillah ngan sim kuring ceramah oge moal lami-lami bade teras sim kuring teh ka Brebes kanggo acara enjing-enjing kenae teu nanyakeun oge anu kaduana panas sim kuring moal lila geuning ieu acara teh acara kawinan Pak ari acara dinu nikahan mah ibu sim kuring teh tara lila-lila karunya ka panganten sabab aya isyarah Pak Haji punten panggeningan komo nepi ka jam 12 peuting mah tara kuat ngaji teh ari di acara panganten mah sabab jam 12 peuting mah tuh tingali ka hareup jarum panjang jeung jarum pondok keur patumpuk-tumpuk matak panganten ge meujeuhna istirahat sacepat tumpuk-tumpuk jeung naon wah pikiranana ieu teh ka mana oge anu kuji sim kuring dipihormat kersana murattibil auqat wabil khusus para alimil ulama para kiai para ajengan para asatidzah teristimewa al mukarram setempat alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah anu pangapunten teu tiasa disebatkeun namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung naon poho deui aing kitu deh wah biasa we atuh mah ulah molotot garalah kurang dinya we mohon eta umi maksudna cikancas inti nama dulur urang duakeun neulanan kurang sadayana ieu para kasepuhan guru-guru urang sararea kiaina ajenganna ustadzahna muallimna khususna anu ngabina manah urang sararea ngabina rohani urang sadayana ngabebenar ibadah urang sangkan ditarima ku Allah muga-muga marantena ku Allah sing diparanjangkeun umurna amin sing dicager-bagerkeun zahir batina digampilkeun milik sinareng rezekina dibarokahkeun ku Allah ilmuna soleh-soleha para putra sinareng putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya robbal tekakantun aparatur pemerintahan tikawit bawahan nepikeun ka atasan anu kuji sim kuring dipihormat anu hapunten teu tiasa disebatkeun jabatana hiji-hiji teristimewa kersana sohibul hajat di dieu anu mana mantena parantos nikahkeun murang kalihna tercinta anu jenenganana Cep Saepur Rahman sinareng Neng Karmila Heryanto. Oh salah atuh biasa we aing meuni di demo we aing mah teu kaok. Heuh bener ohimnya Gusti Nu Agung. Cep Saepur Rahim sinareng Neng Karmila intina mah urang doakeun Pak Bu kurang sadayana tah ieu pangintennya kedua mempelaina leres. Urang doakeun kurang sadayana enggal kene ngalaksanakeun akdu nikah Cep Saep sinareng Neng Karmila mudah-mudahan dina goning pertikahanana sing cara pertikahanana Kangjeng Nabiullah Adam alaihi salam sinareng Babu Hawa amin. Moga-moga ieu pertikahanana masing cara pertikahanana Kangjeng Nabiullah Yusuf alaihi salam sinareng Siti Zulaikha amin. Moga-moga ieu pertikahanana masing cara pertikahanana Nabi urang sadayana anu jenenganana Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinareng Sayyidah Khadijatul Kubra kalayan mampu ngajalin rumah tangga anu samawa sakinah mawadah warahmah amin amin ya robbal. Tekakan tunatu dulur urang sadayana anu hempak merbayak sadi ieu patempatan
kalayan sadayana ridalillahi ta'ala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pandanganna hadir di majelisna Allah tujuan taya sanes Bapak Ibu simkuring yakin Ibu sinareng Bapak hadir ka ieu patempatan tangtos kabeh pada boga tujuan anu mulia leres teu Pak leres kitu Bu tuh tingali heula ka payun umi hampura kang urang lempengkeun heula tikadna sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pangajian ditanya ngajawab namah Pak arek ngaji ditaros ngawaler namah bade ngaos tapi fakta jeung kanyataanana ala kadar ngedalkeun panasaran doang Pak hayang nyaho cenah nu mana Arjuna muda teh ari sugan teh jangkung badag ai rukutuk teh sagede leunca kendai nyabunya letik oge nu penting mah hirup bener teh letik oge ari dicocok masuk ngagedean cita-citana kahayangna doakeun we sing barokah amin geus tingali ka hareup hiji dulur urang ka dieu teh sejahayang meunangkeun ridho ti Gusti menang rahmati Gusti malah mandar hayang meunangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul ilm mudah-mudahan salengkah saparipola sabobot saigal sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin anu kadua langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana Bapak Ibu nu samodel kieu mudah-mudahan diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna muga-muga masing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal jadi simkuring ceramah moal panjang-panjangnya arek singkat padat melekat dan nu penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat tu cenah naon geus kana lebokeun pikiranna teh Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah simkuring yakin ibu sinareng bapak tiasa sumping ka ieu patempatan atas dasar iman anu nyangleud pageuh dina dada Pak Rasul nu nyariosna kang saur Kangjeng Nabi al imanu uryanun walibasuhu taqwa iman teh telanjang bulat sementara baju daripada iman adalah takwa ai amilus solihat tegesna pirang-pirang amal anu salat berjamaah baju daripada iman ngalaksanakeun tolabul ilmi ieu ge sarua baju daripada iman termasuk ngalaksanakeun akdun nikah ini pun sama baju daripada iman baju daripada tenang heula atuh can waktuna aing ngajeula saeutik mak ngan dulur ieu iman sok sanajan nyangleud pageuh dina manah mukholid kana ti sanubari terus terang moal ngabuahkeun hasil moal ngabajukeun takwa lamun teu dibarengan ku syariat anu kacida mahal tur pentingna naon atuh Arjuna syariat anu kacida mahal tur pentingna teh atuh kukuring dijawab Pak yakni sehat wa afi gara-gara sehat ibu jeung bapak mampu ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pananganna dongkap ka ieu patempatan dina raraga ngalaksanakeun tolabul ilmi alhamdulillah celengkeun teh paadzan di masjid corojoy dina hate dangadenge Allahu akbar pok dina hate Gusti hayang teuing urang berjamaah di masjid jeung batur nepi ka suku mampu ngajalankeun leungeun mampu ngalambaikeun prung berjamaah
naon syariat anu bisa nganterna di samping iman aya sehat jeung margi kieu bahampura sok sanajan ayeuna iman nyangleud pageuh dina manah boholit kana ati sanubari ari awak teu cager mah boro-boro salat di masjid di imah ge rarampeolan bener gara-gara termasuk ieu kedua mempelai Cep Saeb sinareng Neng Karmila ku Allah diberi anugerah sehat nepi ka bisa ngelaksanakeun akdu nikah bunga senang bahagia nikmat karasa gara-gara lain kunanaon Kang Saeb Arjuna ge pangalaman alhamdulillah ibu simkuring ge status mah masih kene pengantin baru alhamdulillah baru 11 tahun saya nikah. Alhamdulillah Saeb simkuring ge boga pamajikan teh awewe nya ge awak PTK leutik sagede kieu Saeb alhamdulillah ku Allah kakarek dipercaya boga budak hiji lalaki umurna ayeuna nincak 8 tahun bade ka 10 kenae teu nanyakeun oge 5 tahun kemudian kejadian yang sama terulang kembali Saeb Neng Karmila ya Allah abdi ge teu nyangka ibu rusu teh pamajikan ngajuru deui 2 cenah awewe nu kadua mah wios teu naros oge komo kamari usum corona mah usum corona atuh jadwal kabeh batal aing teu ka mana-mana jang ngaji bae jeung budak santri teh eleh geleng datang bulan mulut corona beres tanggal 11 mulut jam 11:30 ibu rusut pamajikan ngajuru deui ya Allah tilu cenah tong disari-sari kada cedak kudu dimaklum nyaho dari ustad mah tara ka mana-mana usum corona mah atuh nya ngaji jeung barudak santri nya beres ngaji maka dinya deui kadinya deui geunah diongkol Saeb alhamdulillah simkuring ge aduh batu kita mah jadi nostalgia inget kana masa lalu alhamdulillah waktu harita teh mun teu salama 15 Rajab kuring kawin teh ku Allah diberi anugerah sehat sarua cara Saeb kieu beres nikah pas peutingna pangajian model kieu sarua da sok gregeteun kan wah hajat teh aing mah cenah pertama undangan lain geura barali sehat awak cager kan aing mah harita inget keneh hujan rada ngaririnci harita urang mah da kumaha geuningan Saebnya ari kuring mapan boga jiwa seni Saeb ya Allah di samping cager aduh beres pangajian teh sup ka imah mitoha sarare aing mah boga jiwa seni sisindiran heula ngalangkungan pantun nomat nyai ulah rewas lamun ningali anu heuras sagede buras eta teh urat nu heuras aduh cek pamajikan teh Saeb wah si Aa sehat tuh Neng dengekeun ai sugan teh pamajikan teh Neng Karmila rek cicing barukan meureunna nembalan majarkeun catu akang oge ulah bendu lamun aya anu munu sagede bolu eta teh kulit malu uluh alhamdulillah lain seserian tulis jangan ketulis suka kamar pajat dengekeun mitoha kuring mangarti nyampakeun lampu lain nu ngagebur model kieu lain buleut koneng 5 watt melek teteh pan suasana teh jadi indah ngan maklum da ari kaluaran ti pasantren makang ya Allah nya pangersa ajengan mending ngadarek dek cek aing teh kumaha ngamimitianana ngan Saeb dengekeun palebah kitu teh sunat hurai heureuy di dinya teh ngan kuring teh bingung kumaha aing heureuyna ya Allah ya Robbana ngan da teh geleng Saeb pamajikan kuring badi nagado teh aya karangan cek kuring teh kieu Nyai kah eta naon dina gado hideung-hideung
eta teh Hajar Aswad atuh sunat ku dicium atuh mangga ecep sia saep aduh eta leungeun teh dek cicing kitik nyai naon ieu menyul eta teh Bukit Sofa dan Marwah ngabohong piraku Sofa dan Marwah teh aya polumean sanes volume eta teh pentil tasbih atuh ari kitu mah hayang wiridan atuh mangga subhanallah 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 ngadege subhanallah mitoha huda alhamdulillah ya Allah menangkeun minantu santri geuning tengah peuting masih kene wiridan alhamdulillah gara-gara salat bisa berjamaah gara-gara ibu bapak bisa ngaji gara-gara tukang dagang bisa jualan gara-gara anu ngajablay bisa ngajablay gara-gara ari di aya jablay geura oh ya Allah sok kitu ka batur teh eueuh aya Allah sok suudon ka batur teh akang beda katingal itu ibu-ibu naoge ieu mah ibu-ibu solehah kabeh nu hadir amin aya cirina Kang awewe solihah mah hiji betah di pangajian namun diuk di pangajian selalu tersenyum tuh buktina ayeuna anu kaduana Kang wasatrul aurah tuh tertutup oratna oge mararake tiung ayeuna mah teuing isukan mah ayeuna mah make tiung da beda Pak anu biasa make tiung mah teu rapi nu geus lalunas mah anu can lunas mah diomekeun morosot neng diomekeun heuh lunas geus serius heureui bae ngaji kembali ke lab aduh aing mah eueuh tisu acan itu ya Allah teka beuli tisu acan apur apa hajat lain nyeniran ngabejaan oh di mana-mana sok aya piraku di dieu teu kembali ke lab atuh geuning dititah ka karak aya hilapeun nya wios nuhun Kang nyom misalna tebih paingan atuh siap-siapan hajat teh ti kamarieu rencana age boleh nanti Bandung cen aya alasan teh emang orang di Majarago ngeles ya Allah ieu teh super lagi ngobehan budak wae geus ulah heureuy bae urang ngaji kembali ke lab ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah peryogi di garis bawahi Pabu ieu sehat aya nu nganteur kana rahmat pun ieu sehat aya nu nganteur kana laknat sehat kumana Arjuna anu nganteur kana rahmat Allah atuh ku jisim kuring dulur dijawab catet kurang dieu sehat anu nganteur kana rahmat Allah yakni sehat anu dibarengan jeung afik jareuhan euy afik jadi tamsilna kieu Bapak Ibu kecap sehat enteupna kana jisim jismani urang panon eces ninggalina cepil ecesnya danguna suku wuweg bari jeung panceg awak jag-jag waringkas sedengkeun apian
sehat dulur enteutna kana ati sanubari hatena dipinuhan ku rasa tawadu DPDP hadap asor berehan leukeunnan dedehan daek nulung kanu bingung daek nalang kanu susah ngahudangkeun kanu labuh ngajait kanu titelem mere kanu butuh nyangan kanu poekeun insyaallah kangaran-ngaran sehat dibarengan jeung afiat kadituna bakal nganter kana rahmat ti Gusti. Nu kadua aya sehat anu nganter kana laknatna anu mana sabalikna tinu tadi Bu sabalikna kumaha mun sehat-sehat mah ngan teu dibarengan jeung afiat Pak tamsilna teu jauh beda tinu tadi sehat-sehat nama jag nama ngan hatena teu afiat hatena dipinuhan ku ngewaan kabatur sirik pidik aniaya ujub ria takabur hasad nyangsang dina hatena kangaran-ngaran sehat teu dibarengan jeung afiat kadituna lain kalakah nganter kana rahmat Allah nu aya ge bakal nganter kana laknat adab jeung musibah ti Gusti naudzubillahi min kangaran-ngaran sehat teu dibarengan jeung afiat maaf sok sanajan imahna na tangga jeung masjid boro-boro nincak ka masjid nincak teras masjid ge embungeun Pak kangaran-ngaran sehat teu dibarengan jeung afiat sok aya paribasa seperti kieu mah jalan-jalan eta kabanjaran aduh cemimin aya weh sorry min lain mimin iya aing mah mimin itu Amerika Jahampura atuh bisi kasinggung Gusti Agung Arjuna ceramah tara sunggang singgung Bu ganti ngaran we atuh kokom ngaran kokom di Cirancas Cirancas non di Cikancas aya ngaran kokomnya oke atuh ganti Eti Nunung Maimunah moe maneh so atuh da muni sagala aya oke ngaran legend we moal aya di Cikancas model ngaran kerajaan aya ngaran Dewi teh ngaran Dewi aya Sinta Santi Maisaro Moe Sirah sagala aya geus tong di ngaranan atuh ah piomongkeun aing mah tong di ngaranan lah geus we hampura cemimin didoakeun atunya bisi kasinggung nu ngaran cemimin sing panjang umur ila yaumil kiamah amin kiamat jelema paraeh kabeh atuh cemimin di Cikancas celengak-celengok sorang hampura cemimin sing berkah dunia akhirat na amin ya Allah ya Robbal jalan-jalan ka Banjaran aduh ibu-ibu orang Cikancas anu balalager anu nyawer aing mah biasa nama nyinen teh sok anu nyawer teuing di dieu mah teuing biasana pangheulana anu hajat jalan-jalan ka Banjaran aduh bapak ibu anu hajat anu balalager aduh can nyawerkeun biasa nama disawer teuing di dieu aduh burukeun aduh Pak Hajat atur nuhun kakarek 100.000 nuhunna Pak Hajat didoakeun sing berkah Gusti sugane ngalobaan anu nyawer geus dicontohan kitu mah aing jadi era dinyakeun atuh ari kitu mah sugan we RT aya teh RT RW hadir RW kenaian usahana hayang mararaju we nyawer ka kiai si ai dangdut disawer ari aing teu goblok sia
aduh aing jadi era ya Allah ya Rabbah terus kan ya teh capek jalan-jalan ke Banjaran aduh orang Cikanca sanu balalager capek naik taksi kehujanan pengajian rajin ka pengajian aduh ibu-ibu orang Cikanca sanu balalager kasalaki mah angger ngalawan meni dihuhkeun Arjuna rek nanya Pak Bu ari di aya nu sok ngalawan kasalakina aya saeutik loba kuring hayang nanya heulanan khusus keur ka bapak-bapak ye etang-etang ngetes ilmu anu awal Pak lamun aya pamajikan ngalawan kasalakina kira-kira eta pamajikan teh sehat apa henteu sehat apa henteu sakali deui sehat apa henteu sehat make nyebut henteu sehat kang matak nepi karek ngacleng-ngacleng ge bola mata matak nepi ka ranteng-ranteng ti koro ngawek-wek kanu jadi salaki tandana ngan pertanyaan nu kadua lamun aya hiji pamajikan ngalawan kasalakina kira-kira awewe model kitu afiat apa henteu afiat apa henteu ieu masalahna Pak ya ibu-ibu jadi marolotot ka aing kieu ya emang loba di dieu nu sok ngalawan kasalakina loba tiungna nu warna kumaha hedo cenah pamajikanana meureun nyawa Arjuna hayang nanya Bu jawab sing jujur Arjuna hayang nanya khusus ka ibu-ibu ibu sok seuri tara ka salaki seuri ustad mun salaki bogaeun duit giliran salaki teu gablegeun duit mah boro-boro hayang seuri monyong kawas aseupan komo salaki nete semplek nincak semplak usaha kaditu kadieu hararese nu nagih rabeng budak beuki mewek Bang Emok dararatang wah aing curiga ya emang di dieu aya nu sok nyem duit ka Bang Emok aya beda ngajawabna mun doang pepetasan bae saking kuluhur eta teh ieu ge saking uga badak beureunan aya di dieu nu sok nyem duit ka Bang Emok aya saeutik loba sakali deui aya nu sok nyem duit ka Bang Emok aya mana jelemana heukeun ae didoakeun ku kuring tenang we ibu teu nanaon nyem duit ka Bang Emok asal ngaku we keur ngaji mah ameh barokah didoakeun ku Arjuna nu sok nyem duit ka Bang Emok mudah-mudahan balik ti dieu ya Allah sing laloba duit wah lumayan ngan wayahna ibu dangukeun lamun teh mah balik ti dieu ku Allah diirodah boga duit atawa diisukan pageto ku Allah ditakdirkeun boga duit wayahna nu boga hutang ka Bang Emok bayaran cicing can rapi aing ngomong dengekeun heula bayar lunasan tong nginjem deui titik sagede kalapa lain Bu ibu Umi punten anu cek Allah haram dina Al-Quran malah asup kana kategori ribawi diantarana transaksi riba anu dilakukan ku Bang Emok Pak ya dengekeun bapak-bapak tak kudarari anu sok ngijinan nginjem duit ka Bang Emok ka pamajikanna dengekeun tah haram jadah doang eta Bu Pak
cek Allah wala takulur riba umat ulas wani-wani ngadahar barang riba la didinya cek barudak santri asup kana la nahi artina larangan al aslu fin nahyi litahrim artina bahwa ieu ayat teh ngamutlakeun bahwa yen transaksi ribawi rek rentenir kumaha wae ge rek bank emokna rek apapun itu hukumna haram jeung tata silih harewas maruk teu kadenge meureun kang ku urang majarkeun teh ari butuh Uy, hukum teu bisa dikelah ku pangabutuh sekali haram tetap punten ibu bapak naon untungna urang nginjem duit ka Bang Emok Pak naon untungna urang ngijinan jeung ngantep pamajikan nginjem duit ka Bang Emok naon untungna kan naon untungna ibu urang nginjem duit ka Bang Emok ala kadar katutup pangabutuh sementara di dunia sedengkeun di akhirat bakal jadi beban anu gede mah hampura ieu Arjuna ceramah rada peureus kajeun wios moal ngambek moal ngadat moal pundung moal nyarekan moal mere berkat cilaka aing kana urusan pahajat eta mah oh kena doakeun sing cager macet ini karek 100.000 ieu lumayan lain kunaon Pak kunaon Arjuna make izin heula sabab saya pernah ceramah di daerah Cianjur Pak tapi moal dibejakeun kampung nama bisa aya dulurna di dieu setelah saya nyampe lokasi acara abdi diharewosan ku ajenganana eta mah ya Allah ya Robbana saur ajenganna teh cenah Arjuna punten cenah engkin pangbahaskeun terkait Bang Emok emang nepi teh ka dieu Bang Emok di dieu mah tos Masya Allah Bang Emok teh pokona lamun teu poe Salasa poe Kemis eta teh ngarariung bari di beat aku berjanji akan bayar hutang tepat pada waktunya kalau tidak tepat maka sertifikat rumah atau sertifikat tanah diambil Al-Fatihah haram jadah doang aing cek teh sanes kunaon kiai lamun ku abdi dibahas bisi kasinggungeun jamaah moal daripada teu dibahas ke masyarakat awam teh nyaho kana hukumna nginjem duit ka Bang Emok bisi hirupna teu barokah bisi hirupna aya dina laknat Allah bisi hirupna aya dina babandu Allah wayahna kiai kudu ditepikeun aduh cek teh ya insyaallah cek teh pangarsa atuh mudah-mudahan we aya taufik hidayah Allah setelah itu saya dipanggil oleh MC Pak saya bahas saya kupas tuntas terkait Bang Emok jamaah mayoritas ibu-ibu ngayapak ngarebu lolobana ibu-ibu memang setelah saya bahas apa yang terjadi Masya Allah ternyata ibu-ibu na baralik Pak nyesa 8 urang eta ge nini unggul deui geus teu dipercaya ku germo Bang Emok na meureunna. Nah matak lamun geus bebejak ieu mah kuring regreg jeung bakal kanyahoan lamun teh mah kuring keur ceramah ieu can beres tiba-tiba aya ibu-ibu anu nangtung alesan cangkel teh atawa tunduh teh atawa budak teh atawa naon we alesanana berarti eta nasabah Bang Emok ya ku aing urang perhatikeun lah ya oh 1 2 3 4 5 kalau belah dia anu nangtung balik nasabah Bang Emok berarti belah dia aya sakieu belah dia aya sakieu aman ku aing keperhatikeun tapi Arjuna hayang teu lah wios aduh cai loba bismillah pidoana ti sadayana ibu bapak rehna insyaallah disimkuring bade ngalaksanakeun nginum mudah-mudahan sing salamet amin bismillah duh aing enak kieu bager pahajat teh naon ieu teh astagfirullahaladzim teh sopan ka ustaz teh urang dieu mah saring atuh bahasa teh ka kiai mah ulah susu ngomong teh nenen ibu punten ini bukan bahasa vulgar bahasa lemas
Ibu lamun rek nyusuan budak bahasa lemesna kumaha? Nanan. Ibu naik kiai ajengan ustad datang ka imah urang mere susugu nu sugu mah teu bisa atuh bahasa-bahasa sing geunaheun. Ajengan mau minum teh manis, mau kopi, mau nenen. Punten Pak. Kameramen. Wilujeng nenen. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu nenen Indomilak. Atuh balik ti dieu aing di imah mah nenen kecemelek. Lain alusnya aya nenen mah tutupna teh kieu aya nu buludan tengahna. Kabeh ge aya nu kieu meureun nya, tutup gelas maksudna. Di pikiranna teh ka mana ih? Pan dia gelas eusina naon? Nanan, tutupna aya nu kituan alus. Geus ulah heureuy bae, urang ngaji deui. Ieu mah ameh teu peureus teuing we, hiburan saeut. Kembali ke lab. Nepi ka mana bieu ngaji? Eta inget keneh ngahaja ku aing dipengkol-pengkol ka ditu ka di ameh teu dibahas bisa anu kasinggung heukeuneh atuh ayeuna mah kagok urang wahas we lamun nu nangtung eta nasabah aing nyaho. Daripada Arjuna ngabaklak sosoranganan mending keneh urang baca kateranganana babarengan yuk. Babarengan baca yuk. Urang baca babarengan yuk. Urang baca babarengan yuk. Yok tuturkeun kuring bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkeun ti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ar-riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzaballah hartina saur Kangjeng Nabi idza dhahara bila mana terang-terangan naon euy ar-riba transaksi bank emok di mana euy fi qaryatin di kampung Cikancas faqad ahallu maka nyata eta warga Cikancas sarua jeung mancing li anfusihim pikeun pribadina kana naon euy adzaballahi kana siksaan Allah kana siksaan Allah. Apunten Bapak Ibu ayeuna mah katerangan geus dibaca babarengan mungkin ieu oge adalah salah satu jawaban ketika ada pertanyaan kunaon Allah teh nurunkeun bencana kontan di dunia keneh ayeuna bencana semakin bertubi-tubi bener teu leres teu ameh inget ku jisim kuring urang caritakeun emut keneh teu anu deket-deket we beberapa bulan ke belakang 5,8 magnitudo menggoyangkan bumi pertiwi Kabupaten Cianjur nepikeun ka porak-poranda satu wilayah yang dinamakan daerah Cugenang. Pasantren ratusan ancur, imah kabeh loba nu ancur, bahkan nepi ka ayeuna Pak masih keneh loba nu cicing di pengungsian. Ngadangu beritana eta ngadangu aya nu ngalongok ka ditu teu aya. Sedih teu ningalina, prihatin teu. Afala ta'qilun, coba kita berpikir Pak, kabayang teu lamun eta kajadian teh di Cikancas urang ngarasa sedih moal. Pasti bakal loba di dia
anu beak imahna, anu tadina boga harta bakal beak hartana, nu tadina cager ngadak-ngadak gering, nu tadina sehat tu apiat ngadak-ngadak maot, loba ku kajadian eta Pak. Hoyong di Cikancas cara di ditu hoyong. Bahkan saya sempat berpikir ya Allah, padahal mah Gusti Pak Bu sok urang pikir babarengan sugan we nepi kana hate sanubari. Ternyata pasti orang dia ngadenge bahwa Cianjur adalah kota santri, bener tuh? Bisi hayang apal Cianjur pangna disebut kota santri teh loba pasantren, jeung bisi hayang nyaho loba na pasantren teh diantarana di daerah anu kakenaan ku gempa Pak. Padahal lamun rek make otak kurang akal-akalan urang padahal mah Gusti atuh ulah belah dinya nu dihancurkeun teh loba pasantren, loba santri marawat, kiai banyak yang luka Pak. Ya Allah ya Robbana, ci atuh padahal mah eta mah tukang ngaji, eta mah tukang ibadah, eta mah tukang amar ma'ruf nahi munkar, loba pasantren ala lancur, santri bahkan aya nu mararaot. Kahayang mah Gusti ulah eta, tuh si itu atuh tukang marabok, tuh si itu atuh tukang ngomongkeun batur, tuh si itu atuh tukang ngajablay, tuh si itu atuh nu sok ngarenten-rentenkeun, anu disiksa mah palebah pasantren mah ulah atuh Gusti. Kahayang urang mah kitu meureun bener teu? Leres teu? Ternyata dulur lamun Allah geus pendu, lamun Allah geus ambek ai di lembur, maaf hampura Pak. Ternyata boro-boro anu bader anu bager jadi kababawa. Matak abdi mah sok kesel ketika aya jelema dicaram ku kiai, Kang ulah sok kitu atuh eta teh haram, eta teh pan dilarang ku Allah, bisi dilaknat ku Allah, bisi dibenduan ku Allah. Kumaha eta ngajawabna? Lah kiai sok fanatik, masing-masing we kiai hirup mah. Lamun aya jelema nu ngomong kitu lain kitu belegug sia. Sia nu maksiatna, sia anu jinana, sia nu ngarentenkeunna, sia nu mabokna, degekeun lamun Allah geus pendu, lamun Allah geus turunkeun adab, boro-boro sia kabeh kabagean suwena, bener teu? Nauzubillahi min. Kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi atuh Pak? Tanyakeun ka Mang Ebit. Nyawa Mang Ebit. Oh tegaul pan kieu cek Mang Ebit mah eueuh dengekeun. Bit naon? Kunaon ieu teh bencana hayo we teureun-eureun diturunkeun ka alam dunya khususna ka Indonesia. Aya naon ieu teh di Indonesia teh? Bagaimana Ebit menjawab? Cek Ebit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya Rasulullah, ieu teh kunaon bencana semakin bertubi-tubi teureun-eureun dilungsurkeun ku Allah di dunia kene khususna di Indonesia teh aya naon atuh? Kumaha Kangjeng Rasul ngajawabna? 14 abad yang lalu Rasul geus ngabejakeun ka urang. Anu tadi teh cek Rasul, hei orang Cikancas, hei Arjuna, idza dhahara bila mana geus terang-terangan. Naon nu terang-terangan teh? Riba, transaksi ribawi, transaksi bank emol, transaksi bank atau bank keliling, pokoknya mah ribawi. Lamun geus terang-terangan ti qaryatin di hiji kampung, faqad ahallu li anfusihim adzaballah, maka eta warga masyarakat teh sarua jeung mancing kana gempa bumi, kana tsunami, kana angin puting beliung, kana banjir bandang, longsor, adab Allah,
siksaan Allah. Naudzubillahi min. Ayeuna Arjuna tinggal nanya ka orang Cikancas hoyong, ieu Cikancas digempakeun ku Allah hoyong. Hoyong orang Cikancas keur tengah peuting sare ngajajempling tibra-tibra Allah ternyata ngirimkeun angin puting beliung disapukeun imahna kabeh nu aya di Cikancas kabeh jara dikorban hoyong dikitukeun hoyong. Hoyong ieu Cikancas taneuhna anu ditincak teuas tiba-tiba jadi lumpur ngelelep kabeh imah nu aya di Cikancas sabab Allah bakawasa. Hoyong dikitukeun ku Allah hoyong. Lamun alim, lamun embung Arjuna rek nanya deui, rek nginjem duit deui moal ka Bang Emok. Moal Ustaz ayeuna mah keur ngaji. Lah nah Arjuna kalaka ngabahas Bang Emok di dia pan tadi aya. Tapi intina hapunten, apan ieu teh cenah acara pernikahan atau bahasna pernikahan kasep Kang Saeb sinareng Neng Karmila sekaligus nyabekelan. Biasa nama Arjuna lamun ceramah ngabahas dina acara pernikahan teh simpel Pak. Paling oge sababaraha poin hiji antakuna jaujatu solihatan, jadikeun istri anu soliha wa waladuhu abroron, budak kudu bager hayang sakinah mawadah warahmah teh. Tapi ayeuna mah teu tara dibahas nu kitu teh. Langsung kana akarna we Kang Saeb. Akarna kumaha kitu catet Kang Saeb. Bagja jeung henteu na rumah tangga, bager jeung henteu na pamajikan, soleh jeung henteu na keturunan urang, maslahat jeung henteu na hurup urang di alam dunia. Catet urang dieu. Tergantung perkara anu di daharna. Sok ngomong ame ka harti babarengan lah ame teu peuting teuing dahuru wae mah aing ge capek tata dia teh. Ngomong bismillahirrahmanirrahim. Atau ngomong sok coplok untuna sabelah sesu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka harti wae mah. Lamun urang di imah boga motor. Eta motor teh di osian make cai, kuduna mamake bensin. Pertanyaan ti kuring cing eta motor di osian make cai, padahal cek dealerna oge kuduna teh make bensin. Kira-kira eta mesin motor beuki gagah apa beuki rusak? Beuki jago apa beuki rejet? Beki jago apa beki rejet? Jago. Wah, ya otakna kurang halus ya belah dia. Lamun motor mesinna rusak, punten. Lamun motor dieusian make cai kuduna mah make bensin. Kira-kira mesin motor beki halus beki rusak? Beki jago beki ngadat? Beki jago. Ai ngarti jago teu? Jago teh gagah. Beki gagah beki rusak? Beki rusak. Motor mah kuduna ge make naon? Bensin. Lamun hayang mesinna gagah, lamun hayang mesinna jago. Tapi lamun motor geus dieusian cai, maaf mesinna lain alus kalakaru. Lamun motor mesinna rusak, kira-kira eta motor maju apa moal? Maju moal. Sakali di maju moal, maju pan didorong ngan kanggaran-garan motor didorong majuna jauh moal. Tapi moal dan ngadorong aya batas maksimal kacapeanan apa? Bener teh? Emang akang daek ngadorong motor ti dieu ka Sukabumi? Dipikir-pikir daripada eta motor didorong kuli nepi ka Sukabumi mending keneh ditaekeun kana pick up. Bener teh? Pugu-pugu 1 juta 2 juta ge daekeun meureun nganterkeun motor doangan daripada ngadodorong di kurian 5 juta sia leumpang ti dieu. Bener teh? Leres teh? Ieu teh naon maksudna ngaji teh jadi mau motor cenah. Artinya apa? Kira-kira lamun ku dealer teh mah dikieukeun meureun. Hei warga masyarakat Cikancas nu boga motor, cek saha? Cek dealer, cek saha? Cek dealer.
Hei warga masyarakat Cikancas nu boga motor wayana eta motor kudu dieusian make ben ulah dieusian make ca cek Allah teh. hei warga masyarakat Cikancas ieu kuring nitipkeun karanjeun kabeh kana beteung wayana eta beteung kudu dieusian minat thayyibat tina pirang-pirang perkara anu hade aya min halalin tegasna beteung kudu dieusian ku perkara anu hal ulah dieusian ku perkara nu diharamkeun ku Gusti. Dasar bangkawara baradagong orang Cikancas pugu cek dealer motor teh kudu ku bensin kalaka dieusian make cai pugu beteung teh kudu dieusian nu halal kalaka dieusian anu haram. Tungtung nama mesin motor tungtung nama mesin anu aya dina awak urang oge rusak gara-gara dieusian ku perkara anu har. Naon mesin nu aya dina awak urang? Ruh urang kolbu urang rusak Pak. Lamun kolbu jelema geus rusak maaf cara motor we sarua mesinna rusak teu daekeun maju jelema ruhna geus rusak kolbuna geus rusak dititah salat teu maju titah ngaji teu titah sedekah teu maju-majuna mangan kudu didorong daek sote si eta ngaluarkeun sedekah sodaqoh ngaluarkeun duit meureun beda didorong. Sodaqoh nyieun pasantren sodaqoh nyieun pembangunan majelis taklim meureun beda didorong kunaon ku aleman. Moal aya hiji duana cara Pak Haji mah ieu mah ngadamel masjid ge ku nyalira ieu mah Pak Haji mah nya kumaha eta Pak Haji sok loba omong jangan ngarokok 2 juta tuh dadi naon didorong ku naon ku aleman kahartos teh ya kahartos teh ya lamun jelema hatena geus teuas maaf Pak ya kuring urang nyieun gambaran lah ame simpel Pak kunaon urang ngadenge adan wegah-wegah teuing reka masjid teh kirang bara berjamaah mah jeung batur kunaon waktu pengajian rutin ogah-ogah teuing urang rek ngaji mingguan Pak aya naon ieu teh Pak Kang mingguan alasan capek teh tunduh teh cangkel teh aya persib teh apa itu alasannya pokoknya jampe kedul dibaca kabeh padahal hanya seminggu sekali eta ge jang kahadean nu manehna kene kunaon wega-wega teuing maaf Pak ulah waka nyalahkeun ka batur introspeksi diri heula bisi loba teuing barang haram anu asup kana jero beuteung urang dampakna mawa teuas kana hate mawa kendor kana ibadah. Kunaon ngadenge papatah ti kiai teh kana katerangan di singsieunan teu sieun hate teh teu aya sentuhan dibubungah ku surga teu aya kabita dina hate cuek-cuek bae ngilu ngaji jeung kiai resep ngadangukeun pangaosan tapi teu aya sentuhan kana hate ieu teh aya naon Pak introspeksi diri ulah waka nyalahkeun ka batur ulah waka nyalahkeun ka batur bisi loba teuing barang haram anu asup kana jero beuteung urang dampakna teu asa teh urang tingali Pak baheula mah keur pamaksiatan can merajalela riba can ka mana-mana budak leutik zaman baheula Pak budak leutik zaman baheula boro-boro ngaluarkeun katerangan beberebetan komo nepi ka di erab komo nepi ka dicaritakeun asbabun nuzul dan lain sebagainya boro-boro kitu ku pamali ge geus ngadegdeg Pak baheula bener tuh cekorot pamali eta ngadegdeg Pak siun da kolotna sarua kitu ku pamali ge sieuneun ayeuna mah geus didalilan geus kitabna ditempokeun geus diperebetkeun dalil sagala rupa kumaha ngajawabna lah eta mah kiaina we usil cenah kitu kunaon teuas-teuas teuing hate teh Pak Bu Ibu karunya ibu-ibu tong galak teh ibu kunaonnya lamun ningali tatangga aya kamajuan teh kitu teh setan teh sok aya we eunteup kana hate ningali batur maju teh sok kadang kala aya panas baran tatangga kabeuli atuh kulkas anyar kunaon euceun nu paranas tirisna
tatangga kabeli termos anyar nasi ece nu ngagolotrokna, tatangga kabeli mobil anyar nasi ece kalah naik mobil ambulan. Kenapa itu bisa terjadi bunda? Mohon maaf ibu, ulah wakan nyalahkeun ka batur, introspeksi diri heula bisi seueur teuing barang haram anu asup kana jero beuteung, dampakna ningali batur maju lain bungah nu aya ge kalakah susah. Naudzubillahi min. Pak tak kudu dikitukeun bae bapak-bapak. Buana sabah eta rek ka mana eta si Abah anu batik. Oh kacai heulanya besok suudon gitu atuh kebetul. Pak Arjuna rek nanya, punten saeb Arjuna rek naros ka bapak-bapak perhatoskeun Pak, kunaon urang boga pamajikan teh ya Allah ya Robana di papagahan teu ngawaro, di titah teu ngawaro, teu santun, pagaweana eta bibirna ya Allah kukut ngaberebet kawas ereking Pak. Kunaon pamajikan akang teh bandal-bandal ting noyod-noyod ting dititah teu ngawaro Pak aya naon ieu teh hampura Pak, ulah waka nyalakeun ka pamajikan, introspeksi diri heula. Bisi urang kasab kotor Pak, urang loba ting napakahan pamajikan kuladang nu diharamkeun ku Gusti Allah, tungtung namah jadi loba awewe anu durhaka kadu jadi salakina puas. Ya bapak-bapak jadi marolotot ka aing ge. Satacan diteruskan Arjuna arek amanah heula ieu ka kedua mempelai mempeng aya di dieu bager Kang Saeb Neng Karmila anjeun enggal keneh nikah wayahna niatan sing hade nu kahiji urang boga pasangan teh niatan supaya boga batur jang deket jeung Allah. Niatan Gusti abdi mah hirup teh asalna sorangan atuh cek salaki nyatana Kang Saeb arek kawin jeung Karmila sugan we jadi batur bisa ngadeketkeun diri ka Allah. Cek Neng Karmila ge sarua abdi boga pasangan meunang Kang Saeb hakikatna ti Allah Gusti ieu teh sing dijadikeun rencang abdi hirup pikeun bisa ngadeketkeun diri ka Allah. Hiji catet eta Neng bager. Sabab lamun teu kitu rumah tangga rugi. Lamun rumah tangga niat ala kadang ngedalkeun hawa nafsu capek geus leungit bogoh wah geus bakal terjadilah teu pararuguh di rumah tangga teh. Anu kaduana niatkeun ieu urang boga pasangan hirup hartina dina jero pertikahan teh supaya bisa bakti kanu jadi indung bapa. Indung bapana aya 2 ayeuna mah aya 4 berarti bapak 2 indung ge 2. Artina kieu Neng Karmila Gusti abdi boga pasangan, abdi boga salaki atuh cek Saeb abdi boga pamajikan Gusti ieu teh pasangan hirup abdi Gusti supaya abdi bisa bakti ka indung bapa sugan we atuh ari geus boga pasangan mah abdi sanajan kurang perhatian ka indung bapa abdi aya pamajikan anu pangmerhatikeun indung bapa. Cek Neng Karmila ge sami Gusti abdi hirup sorangan mah geuningan kolot teh teu kaperhatikeun kurang kabahagiakeun atuh ayeuna mah abdi boga caroge mudah-mudahan geus boga caroge mah abdi bisa langkung bakti kanu jadi indung bapa. Catet eta. Sabab teh saeutik geus rumah tangga hampura jadi putus hubungan jeung indung bapa. Kadangkala aya salakina anu berontak, kadangkala awewena anu keras kepala. Ketika si salakina rek nyamperkeun indung bapana, kadangkala pamajikan jadi panghalang. Ketika pamajikan rek hitmah kanu jadi indung bapana, salakina nu jadi panghalang. Mata kade kadangkala sok make dalil-dalil keneh, Neng ayeuna mah Neng pan geus dibeli ku mahar ku akang, ayeuna mah geus kumaha akang. Kolot teu wajib dicumponan, leuwih wajib keneh salaki kade ulah ngaluarkeun bahasa kitu. Nu leuwih hebat mah Neng wayahna lamun rek ka mana-mana teu meunang haram kecuali izin ka abdi, kecuali izin ka abdi selaku salaki atawa kecuali anjeun bade silaturahmi ka indung bapa eta mah teu kedah bebeja, eta luar biasa. Ulah megatkeun hubungan jeung indung bapa. Jadi marolotot ka aing belah dieu ya. Jadi niatan hiji supaya bisa ngadeketkeun diri ka Gusti Allah teh babareng.
Atuh nu biasana salat teh sok talalangke sugan ari boga pamajikan mah aya nu ngelingan aya nu buru-buru nitah da kulantaran talalengke teh nyeuseuk sagala kusorangan ngepel sagala kusorangan ari geus rumah tangga mah nu nyeuseuk aya pangnyeuseukkeun Kang Saep atuh anu nyuci piring aya nu pangnyucikeun piring saling bae ari geus rumah tangga ngan biasana sok dibebankeun ka pamajikan eta teh kepan salakina mah sibuk aprak-aprakan bener teh aprak-aprakan teh kasab ari geus dibiasakeun hade mah niatna rek ngadeketkeun diri ka Allah datang waktu duha salat duha heula babarengan ketika Kang Saep kabeneran kaluar nuju kasab ditelepon ku bojona teu diangkat-angkat pasti moal aya suudon dina hate duh teu ngangkat euy bangunna mah nuju duha biasana oge karena sudah kebiasaan baik sabab niatna geus hade rek neangan batur jang ngadeketkeun diri ka Gusti nu biasana hudang tengah peuting teh berat ari keur sorangan mah ari geus rumah tangga mah atuh aya nu ngahudangkeun ka salaki aya nu ngahudangkeun ka pamajikan teh saling we niatan lamun teu kitu rugi rumah tangga sabab rumah tangga ngaranna ge rumah tangga ya Allah ya Rabbana lil ibarat ningali gunung ti kajauhan indahna luar biasa memeh kawin mah kabayang aing mun geus kawin geunah aduh sagala kabayang pokokna ibarat ningali gunung ti kajauhan indah pohon hijau udara segar manuk ararida pas begitu urang terjun ka leuweung terjun ka gunung ternyata di gunung teh aya gawir ternyata di gunung teh aya sato anu garalak ternyata di gunung teh cuacana ekstrim begitu pula rumah tangga perung teh geus nikah ternyata dina rumah tangga teh aya ujian aya cobaan hadapi dengan kasabaran sing deket jeung ulama loba ayeuna konsultasi sareng jalmi-jalmi anu tos pangalaman tapi anu matak maslahat ulah nepikeun ka pasea rumah tangga bocor keluar kudu bisa saling menjaga kahormat Bu Arjuna rek amanah ka ibu hargaan salakiyu wai teu satujuan bangun Bu urang hargaan salakiyu catat Bu amanah neng gelis bager catat ibu catat hiji ibu teu meunang barang pentak kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suami sakali deui teu meunang barang pentak kanu jadi salaki di luar batas kemampuan nu jadi salak nu dikhawatirkeun kieu Bu sok paurna teh sieun ieu mah salaki saking kunyaah ka pamajikan saking ku bogoh ka pamajikan saking ku deudeuh kanu janten istri toh pati jiwa raga ti paparetot jeung ti babaranting geus teu paduli halal jeung haram nepikeun ka belaan ngarentenkeun belaan nyopakan galengan batur belaan korupsi belaan naon we pokona nu penting hasil nu dipikayang ku pamajikan menang nu dipikayang ku pamajikan dibikeun ka bojona ibu sarua jeung diracun kudu jadi salaki ku ladang nu diharamkeun ku Allah naudzubillahi min matak naon cenah teu meunang barang pentak kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suami nu kadua ibu kade lamun caroge bade istirahat bade kulem kulantaran tos capek kasab nyiar kasab rumah tangga ibu teu meunang ngomong anu matak ngabingungkeun komo nu matak nganyeri hatekeun nu jadi salaki catet eta ieu mah salaki rek sarek teu bisa molor jeplak ngomong segala pangabutuh ti anepi kajet salaki capek oge hoyuh dibaca atuh salakina teu daekeun rep diperem-perem tadaikeun perem cekak salakina waduh pindah ka tengah imah gek diuk bunta diperemkeun tadaikeun perem aya kuntung rokok geus koneng dikonyot deui eueuh haseupan da pugu ge poho teh disunut heula meureun tadi gih ka dapur nyuh kopi eta mah ngocekeun kopi meuni alabatan nyeunot pepetasan belentrang da kesel meureun ka pamajikan eta salaki kuat kuru awakna ya maaf ya kanu karuru ya maaf ya heupan beda ibu ya ai kuru ku panyakit jeung nyeri hate beda euceuk
beda kudu dibawa ke puskesmas terdekat teu daekeun cager ece, dibawa ke klinik teu cager da puguh ge hate ece nyeri. Cager nama dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin atau ke Harapan Bunda ka Jakarta ka ditu da meureun di ronsen. Katingali hasil radiologi nage meuni jelas saya gambar pamajikanana keur molotot. Nauzubillahi min kada nyabunya teu meunang ibu ngomong nu matak ngabingungkeun komo nu nganyeri hatekeun nu jadi salaki. Maaf Pak, ya kadang-kadang ibu-ibu mah dangdan satela mun reka kondangan bener. Reka kondangan mah dangdan bebeakan. Lipstik 3 jengkal. Make up 5 cm, halis dikerok ganti ku sifat nepi ka jiga mad wajib mutasil eta panon. Rugu-rugu jan badak ngangkatan pakaian. Balik deui ka imah halisna leungit. Di tempo-tempo percis tuyul dan bayul. Teu seubeuh dangdan rambut di rebonding, di lelempang, di benhur, di cet atuh ceu teu ngarti di benhur mah beureman hejoan konengan jahean cikuran kurupukan samelan saeutik seblak hulu ngaranna eta. Baju butut ganti kuno alus areka kondangan mah beda lewat ibu-ibu kuat pelengir da puguh ge minyak anu meunang meuli akang teh dibalurkeun kabeh Kang. Nyawa areka kondangan men pan hanyir beres dandan habis-habisan keluar dari rumah hanya dipersembahkan untuk tukang ojek. Ai giliran rek nyahareupan salaki ibu boro-boro pamake baju nu mantes daster bolong anu cicilan sampai 2000 teh geuningan. Wah aing nyaos dapat tukang kredit kadang liwat ka dieu teh make motor Supra X hideung geuning bari mamau keresek hideung aing nyaos dialah. Rek sare jeung salaki mah boro-boro Kang aya ge kalakah make awutan atuh dicium ku salakina teh pait subuh-subuh salakina ngabudah rek karacunan awutan meureun. Amit-amit naudzubillahi min. Aduh astagfirullahaladzim geus beuting eta jam 12 ieu geus arek ka Brebes ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.